sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Nya naon atuh teh? Pangna ilung inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui. Kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyus ya bieu ngomong kumaha be teh Pak dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor dek mogor cing kanya komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu ari eta awewena teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum tah di eta pertapan teh aya mawar bodas ku dewek dek dijugjug dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu menta dianteur ka lain dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun ka mandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunyung disebutna nurus tunyung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang kana ngora bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh kuridikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui
Bapak badai dipangwayuhkeun bapak badai nikah deui ayeuna kasaha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek heueuh mun haji apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sakaligus jadi babu hadap asor kari-kari ku bapak rek dipangwayuhkeun cing gablek pucus Mar ulu kan pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngamang boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajum ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung mun dicaritakeun tadi cenah kudu anu toja iya itu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi jeung ka anak teh jeung nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa anu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicare cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina teu si beleguk garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur di Lembang ari teh
tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalawanyoan juga nafsu teh mending ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk ka itu nyikah paingan eta unga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak didekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmet goblok sia bobogaan tiul wacana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangnyannungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya ah antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet tahun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan cenah init aing deuleu antep pe ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti Bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawana